Masak engkol dicampur mie goreng dituluykeun ngagoreng endog anu geus meunang didadarkeun. Assalamualaikum baraya, kumaha yeuh Dararama? Aing teh mikir nya isukan teh rek ngagoreng naon keur dengan sangu teh meni asa bararingung. Boga engkol sabelah deui cenah teh isukan mah rek dihijikeun we jeung mie. Nah urang ngagoreng endog we, tah ieu teh tadi geus balanja nya sakitueun teh hargana teh lumayan leuwih ti 20 ribuan. Kabeneran di imah teh geus eueuh minyak, jadi we tadi teh meuli minyak tah nu mahalna mah minyak. Tapi heuh nya wayahna we aya nu segala digoreng mah kudu aya minyak wae di imah teh. Tadi teh geus disiksikan nya si engkol anu sabelahna teh ya. Tah ayeuna mah urang nyiksikan keur perbumbuanna aya bawang bodas, bawang beureum, jeung cengeng. Empel we si bumbuna mah 3 rupa oge cukup ari keur abi mah. Tah ieu teh urang takeunkeun wajana tambahan we minyak. Langsung we urang gubruskeun si nu meunang nyiksikan tadi bumbu-bumbuna langsung dikocek-kocek teu pikeun ka seungit. Mun geus seungit mah urang abuskeun we engkol nu meunang nyiksikan jeung nu geus meunang ngumbah. Tah ayeuna mah urang kocekeun we ameh ngarata si bumbu jeung si engkolna. Lain tutorial masaknya, tapi ieu mah sapopoe we dengan sangu abi. Lamun geus si caina ngabulukbuk da tadi teh geus tambahan cai, abuskeun we mie, aduk-aduk we tah engkeun we anteup sina teu pikeun ka beukah. Nungguan beukah tah ieu teh urang siapkeun heula endog urang kocok heula aya meuli saparapat tadi teh. Urang kocokeun kabeh we keur barudak, dah barudak mah kitu geuningannya teu barekieun anu digoreng-goreng kawas urang mah. Misalkeun ayeuna ngagoreng engkol nu kitu mah geun barudak ayeuna mah teu bararakieun. Nah budak baheula segala diopit. Tah ieu teh geus dibumbuan langsung dikocok we. Dikocok mah antep heula ieu teh urang ngabumbuan heula si mie jeung si engkol nu tadi make bumbu sarimi. Teu dipake penyedap rasa we saeutik supaya karasa da moal karasa tina bumbu mie na mah ngan teu karecord. Lamun geus karasa mah kabehanana rasana urang abuskeun we kana piring. Tu engkol jeung mie na mah geus asak. Ieuna tinggal ngagoreng endogna. Tah ieu teh siapkeun we wajan anu geus bersih nya da tadi mah hese cepel. Diganti ku wajan anu geus bersih nu geus meunang ngumbah. Tah ieu teh lamun minyakna geus asak biasa we abuskeun si endogna balikeun we supaya henteu tutung sabelah. Kacarita ieu si endogna geus asak urang abuskeun we kana piring. Tah ayeuna mah si endogna geus asak ieu teh geus siap dihidangkan kitu tah. Nah ieu ge geus di akhir video sakieu heula video ti abdi tong hilap bersyukur atas nikmat dinten ayeuna.